ningali batu ada lawe orang hayang gawe tapi harga rese enak menangan gawe teh aduh kumahanya carana dengan gawe jangan aing Mangga, mang kemana mang? damel biasa dinas Mangga, mangga sehingga si A tadi bisa gawe gitu kanu bisa lain nyobaan kanu bisa teh mah kanu bisa nyobaan Assalamualaikum. ya, waalaikumsalam. Hai, naon Kang? Pak, nyaman. Nyaman. Salabat. Kerap jang, ampah samak jang. Ngitung taliris. Maklumnya di mah di kutub utara. Ya, mun. Ban. Lo kalabat, aduh, calik ada esok. Aduh, ada udon. Nya jang, aya kapreogian naon atau sing jentrek atau kasepuh teh. Kieu ki abi teh hoyong jodoh damel Mun, kamari ge aya nu dipanggil saha mau dipanggil? nya rencangan Terus dipanggil ku ilahi atau udah serem ya kieu ki tadi teh hayang boga gawe yang boga rezeki mun terus gede gede terus gitu intinya mah yang boga duit gede we da geus hese Oh, dia berat. kumaha carana gitu carana kurang genre ya teh. Sok nya ka sakai deui, ame telieur teh sok kumaha jentrekeun deui. ya intinya mah yang boga rezeki gede Jaki gede ya terus kumaha carana sakitu ki kurang genre di tengah hati. Si genre bisa teh sok carekan ku abi. ya Allah gitu ki Kumaha? ya yang boga rezeki cing gede Gampang. Anak kesarapanna cai hungkul. ya ki ieu ki caina Oh, yang cai. Kejangnya kalau jampe-jampe hal. Jampe-jampe harumpat anu gede lompat anu leutik tong lompat bisa labot 3 leduh. Sugana ieu bisa jadi ke masalah sia-sia. Asa aya juga cenah aya. Tinggal jang tadi caketan ke abah. Dan rezeki nu dipika hoyong ke ujangnya tinggal iya teh tinggal kirang caket aya tanda-tanda kehidupan teu anu mencerminkan bahwa ujang teh jakina ageng pi agengeun acan ki tacan kirang caket gawe gawe lainna pananyaan gawe kudu gawe aki kice gawe aki gaduh perusahaan teh nu batur aki mah teu gawe solot nah aya pri kapriyogi itu udah serem dan acan tacan kirang caket
gawe gawe ayeuna Bisa. Kali minuman anjing dut. Break bro.